Allah nyiptakeun manusia tina taneuh, maka Allah sanggup ngahudangkeun deui eta manusia sok sanaos eta manusia tos maot puluhan tahun, sok sanaos eta manusia tos maot ratusan tahun, bahkan lain ukur ratusan tahun, mungkin ribuan, mungkin miliaran tahun. Ayeuna tahun sabaraha? Cek ukuran manusia alam dunia teh dina hitungan Masehi 2022 boa mah geus leuwih nya, lain ribuan, lain ratusan ribu, tapi geus miliaran tahun. Aya nu tahun samilieur eta nu maot ku Gusti Allah bakal gampang dihudangkeun. Nah, naon margina? Gampang ngahudangkeunana. Orang tingali dawuh Allah masih dina surat Yasin ke tingali dawuh Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya. Di mana Gusti Allah ngarepkeun kana hiji perkara anjeunna kantun nyarios kun payakun. Begitu kun dawuh Allah payakun, mangka eta terjadi. Cek Allah teh jadi, mangka bakal jadi. Cek lamun